Iya lah, res sudah ayeuna. Bener atuh. Sok enggal geura buka acukna. Nya tuh. Aing hirup kan blunder blunder. Aduh. Awas kiper puluh wae, aing hirup blunder wae. Aduh. Aing sugan teh aing rek ngamandian. Eta si teteh randa eta. Tapi kalaka ngamandian alat dapurna. Blunder hirup teh mah aduh. Aduh. Ide ya. Kumaha lamun urang kerjasama jeung si Abah Dukun eta euy. Jadi urang api-api perwakilan ti si Mbah Dukun. Perwakilan supaya ngamandian eta si teteh eta. Soalna mun teu kieu aduh geus bahaya aduh aing geus kepikiran wae euy jangan kaimpi-impi ge aduh. Bener ah. Ieu mah kudu ka si Abah urang. Tepungeun si Abah ieu mah. Karuhun anu dipayun ngasaan saeutiknya aduh pahal euy yeuh paham sia mah eueuh ada pisan naon bah eta jang karuhun oh ampun ah oke jelebing atuh bah nya deun ulah jang karuhun Tanginang atuh bah. Saya yang ditenggel dada atau palangkakan. Wah, kebeneran yuk si Abah jigana ke ritual. Untuk dicinta belum pedihimo. Kan baik orang tadi ngamandian besok. Ayeuna saatna ngamandian rondo.
Bro. Tuh, kabeh ulun sahuluan. Aing keur ritual. Hilang labas gedung. Naon atuh? Gibah, tadi kan aya pasiennya, pasien Abah kan ieu. Randa. Pasien Randa. Cenah mah kudu ngamandian peralatan masak na Bah eta supaya dagangan lancar. Oh, dititah ku Abah kumaha? Gibah ya. Urang boga usul nih. Kumaha anu dimandian teh tok peralatan dagang na Bah. Randana mandian Bah. Aing ge aya nama kitu. Bah, sanes muhrim dosa. Sanes muhrim dosa. Sip. Bah, kumaha lamun kieu? Eta Randa ku Abah tak mandi. Tapi mandian aku kuring. Nya teu meunang atuh da lain. Kurang bayar. Siap sabaraha? 100.000. Oke deal. Iya menyandiang bagian duit mah. Bah, lumayan keur mayar Shopee Pay Later. Soalnya kamari urang nyokot menyang can dibayar di Shopee. Oke, Bah. Aing jadi ngemandian Randa euy. Tadi aing ngemandian Randa. Suratan segala ya. Pondok pengobatan anti kemiskinan. Jalan Kenangan. Koma Desa Gamon nomor 12.509. Email awu@gmail.com. Surat pengantar nomor 020 garis miring AH strap UH garis miring AUAH. Surat ini diberikan kepada nama Bontot, umur 29 tahun, pekerjaan pengangguran harian lepas, golongan C. Nope. Alamat kepo deh. Untuk menemui klien pondok, kumaha macana ya? Untuk menemui klien pondok bernama Titin Yuningsih dengan tujuan memandikan sebagai syarat ritual pengobatan. Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sumedang 12 Mei 2022. Aduh. CEO Pondok Pengobatan Anti Kemiskinan. Babah Tanpan dicap bibir. Anjing dicap bibir. Aing laksana oge ngamandian Rana ya. भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं धीरे धीरे दिल की ज़मीन Terbalik si Aeta bahan wadah yang kita bersih. Iya meni loba kene sabunan. Ya kumakanya. Oh, itu beneran nih. Teh. Ih, kebeneran. Ini teh. Ih, kebeneran. Teh aduh kayak di dieu ginian. Kumaha aya naon meni asal dari wuh pisannya. Ih, lain lariweuh teh. Yo. Sebenarnya namanya kuring teh. Utusan si Abah Dukun. Ya, awas lah seratnya. Kayak gimana ya? Oh, iya. Tah, Pondok Pengobatan Anti Kemiskinannya, yuk. Oh, suratna. Oh iya, jalan Kenangan, Desa Gamon, aduh. Ya emailan oge tah. awu@gmail.com tah. Sok di ngosila ku sia ku teteh. Iya lah, res kedah ayeuna. Ngeureun atuh. Sok enggal geura buka acukna. Nyatu. Aduh, Sareng dalam mana teh, A? ya muhun atuh. Pilih basa acukna teh jeung dalam mana mah. Aduh. Lancinganna oge, A. Muhun atuh. Iya ge sareng dalam mana, A? Sok. Wanjay.
Cih, teteh naha tulalean. Muhun abi teh salaresna mah transgender. Mung teu acan aya modal kanggo ngaleungitkeun tulale ieu. Sidik icalan teh meh gaduh modal kangge tiasa operasi tulale ieu. Mani we sorangan. Bisi dukun ngawe gaib ka urang. Cenah mah teteh kudu mandi sorangan. Tah kitu.